Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya. Tepang deui sareng musim kuring Suci Rahmawati dina program Warta Sunda RC News. Satresna warta anu lebet ka Warta Sunda RC News bakal diduwikeun dina 5 menit kapayun. Pamirsa nyangakeun warta nu rek datang. Nurutkeun para ahli, naikna harga beas di pasar teh dibalukarkeun ku sabaraha faktor. Salah sahijina nyaeta sabaraha negara ngeureunkeun ekspor beas kalawan tujuan pikeun ngamankeun stok pangan maranehna. Alasan ieu fenomena cuaca El Nino anu mangaruhan panen di sadaya dunia, khususna di Indonesia. Abdi di dieu dibaturan ku rencangan anu tos aya di tempat kanggo info satresna. Serahkeun kana rencangan Siti Nurjana anu tos aya di Pasar Durajaya. Hatur nuhun ka Suci nu aya di studio. Ayeuna abdi aya di Pasar Durajaya, langsung we urang tanya ka penjualna. Punten Bapak tiasa mengenalkan diri Bapak. Nuhun, kami abdi Abdul Qadir Jailani. Kumaha teh? Kumaha sih pendapat Bapak tentang kenaikan harga beas? Ya karena teu aya bahan, petanina atau gagal panen kebanyakan sareng stok di para tengkulak atau sareep. Beas naon be anu ngalaman kenaikan beas? Ya semua jenis beras naik sadaya. Pernah itu sih Bapak kayak ngalaman komplain di pembeli gitu? Ya salila ayeuna ya alhamdulillah sih aya. Karena kenaikan beras ya terus umum sih teh. Mohon Pak. Tak hatur nuhun. Kumaha sih pendapat Ibu tentang naiknya harga beas? Menurut abdi rada kaberatan kusabab ekonomi nu pas-pasan, tapi da kumaha deui beas mangrupa kebutuhan dasar. Sakitu informasi nu tiasa abdi pasihan. Abdi balikeun deui ka rencang abdi nu aya di studio. Hatur nuhun pamirsa, tos nyaksikeun warta pangayarna. Sim kuring Suci Rahmawati pamit undurkeun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.